Assalamualaikum baraya di Tatar Sunda kumaha darama nepangkeun simkuring wasta Yuyun Yuningsih sejang ngiring makalangan midangkeun carita nganggo basa Sunda. Ieu mah etang-etang mikanyaah kana budaya sareng basana. Namung sateu acan ngadangukeun mangga ulah lali subscribe, like sareng komenanya. Oge teken loncengna supados simkuring nambihan sumanget midangkeunana. Dahareun keur nu miskin. Syekh Ahmad bin Miskin al-Baghdadi abad katilu Hijriah salah saurang murid para ulama kamasyhur zaman harita. Kayaning Imam Ahmad bin Hambal atanapi Imam Hambali, Bishr Haris al-Hufi, Abu Abdurrahman al-Khurasani jeung sajabana ngadadarkeun pangalaman nu kawilang aheng. Hiji waktu kuring sakulawarga nandangan sangsara kabina-bina. Liuk eueuh ragap taya nepi ka teu manggih dahareun pisan. Salila 2 poe pamajikan geus koneas komo ningal budak ngear nahan pejit murilit. Kuring oge nya kitu, tapi maksakeun lempang sanajan bari rarampeolan jeung tetenjoan kunang-kunang. Bus ka Masjid Jami kota Baghdad, nginum cai sumur, tambah kosong teuing beuteung, terus wudu, prak salat duha. Barang rares ngadua, ngarayap kaluar, betgok jeung Abu Nasr al-Syayyad sobat medok batur sakulah sakolih. Geus uluk salam manehna ngalasongkeun bungkusan dieusi roti haneut saguruntul. Alhamdulillah bieu kuring meunang rejeki halal roti 2 guruntul. Bet ujug-ujug inget ka anjeun tah kop saguruntul. Saguruntul deui bawaeun ka imah lumayan keur mumuluk. Barakallahu fi mali wa ahli. Kuring nampanan bungkusan kalawan gumbira ngucapkeun syukur. Bari ngaduakeun kanu ikhlas babagi. Sangkan harta jeung kulawargana meunang berkah Allah Subhanahu wa taala. Kalah kumaha bae oge roti pamere Abu Nasr baris ngabebaskeun kuring jeung anak pamajikan tina lapar sok sanajan ukur sakedapan. Tapi karek ge ngalengkah ti buruan masjid, rek mengkol kalebah imah, ujug-ujug torojol hiji awewe kolot, katingalna tunggara pisan, awak kuru, panon celong, baju radig jeung rabet. Ngais budak anu sarua rurupaanana kitu. Cipanon ngalembereh dina pipina anu keri, mutuh dikawatireun. Kisanak cing tulungan sora eta awewe dumareuda. Kuring kadua budak geus saminggu teu manggih tadaeun, isina mah nataku ngan kumaha atuh. Piraku kudu paeh langlayeuskeun. Salaki kuring geus lila maot dina kaayaan fakir miskin. Kuring kadua budak kapaksa mertahankeun hirup ukur ngandalkeun sih piwelas deungeun. Ngan duka kunaon geus saminggu campleng, jalma-jalma anu berehan di kota Baghdad teuing kamarana. Atuh taya saurang-urang acan nu haat maparin sangu sahuap jeung cai sagergot ka kuring duaan. Sugan ayeuna anjeun daek nulungan. Sora eta awewe beuki pegat-pegat. Sedengkeun panon budak nu carindak-dak terus bae mencrong kana bungkusan roti dina leungeun. Hate sabil kabina-bina, kuatir, campur bingung, hayang merhatikeun ngajait eta 2 jalama miskin, leuwih ti miskin. Ngan apan anu di imah oge. Pamajikan jeung anak sarua kalaparan geus 3 poe. Piraku roti pamere Abu Nasr hancengan maranehna kudu dibikeun onaman mah. Nya
Pamajikan jeung anak geus 3 poe teu kararaban nanaon. Hari eta awewe miskin jeung anakna geus saminggu ngongkrong. Jadi lapar maranehna tangtu leuwih rosa batan lapar pamajikan jeung anak. Bikeun entong. Bikeun entong. Dadaratu campuh antara nyalametkeun kulawarga jeung nyalametkeun jalma saliwat nu keur aya dina kaayaan sarua lapar. Teuing kumaha mimitina ujug-ujug ngeng salah sahiji ayat Quran nyelesep kana uteuk kana rasa nyesep nyerep malah kaharti pisan harti katutujuanana lantaran kungsi ngabandungan pedaranana ti para Syekhuna Al-Mukarrom Imam Ahmad bin Hambal sareng Syekh Bishir Haris para ahli ilmu anu juhud tur waro. Anjeun moal pinanggih kahadean, anjeun moal pinanggih sawarga saencan masrahkeun naon-naon anu ku anjeun pangdipikanya ahna. Quran surat Ali Imran ayat 82 anu kitu hartosna. Ret deui kana kaayaan awewe jeung anakna anu geus saminggu kalaparan bari jeung teu boga andalkeuneun. Ukur miharep kawelas jalma-jalma anu daek mere peperet sahayuna. Ari pamajikan jeung anak karek 3 poe kalaparanana tapi masih keneh boga andalkeuneun salaki jeung bapa anu tanggung jawab usaha satekah polah pikeun ngungkulan kasusah hirup. Geus kitu mah teu ngengkekeun deui. Sok weh bungkusan roti teh dibikeun. Leuh meuni gancang direwak. Nenjo bungkusan roti dina leungeun indungna nu camewek. Beungeut budak nu diais ujug-ujug marahmai. Giak gumbira tina siki panonna anu boceret dina kongkolak celong ngecelak cipanon. Ningali kitu hate ujug-ujug gemplong. Beuteung asa ngadadak seubeuh. Tanaga pulih uteuk mencrang tinangtu eta mangrupa berkah tina pagawean ngabebaskeun bang baluh jalma miskin indung jeung anak nu geus saminggu kalaparan. Tinggal pagawean saja nu kudu gancang direngsekeun nyaeta ngabebaskeun pamajikan jeung anak anu sarua keur kalaparan. Boga tekad kitu poho weh kanu tas dibere roti mah teuing ka mana leosna. Sabab kalawan husu gancang maca bismillahirrahmanirrahim jeung la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Lempang mengkol tetulus ka imah. Tapi kebat ka pasar. Sugan weh didinya manggih jalan ikhtiar pikeun meunang rezeki. Keur ngabayuan kulawarga anu geus dina kaayaan kritis. Pagawean naon wae asal halal jeung mampu ngalakonanana. Tapi karek dia lumaku 4-5 lengkah kapireng anu ngageroan sababaraha kali. Sora Abu Nasr semu penting pisan. Barang diliuk nya weh dibarengan ku jalma anyar pinanggih. Abu miskin ceuk Abu Nasr. Barang geus paharep-harep. Ieu kisilah urang Basroh, sobat dalit bapa anjeun 30 tahun katukang. Tadi papanggih di pasampangan deket pasar keur nananyakeun alamat bapa anjeun atawa kulawargana. Sakanyaho kuring anak bapa anjeun ngan hiji-hijina. Nya, nu matak gancang weh dibawa neangan anjeun ameh geura-geura tepung. Sanggeus yakin yen kuring anak pituin hiji-hiji na jalma anu diteangan manehna cacarita cenah 30 tahun katukang kerja di sodagar beunghar di Basroh ngadadak bangkrut lantaran toko imah katut harta banda sejena beak kahuruan. Barang nyoba-nyoba deui muniang momodal kususa sesa kaduruk dumadakan ledis deui bae.
dirampok satengahing perjalanan ka kota Isfahan. Hadena kuring tepung jeung jalma hade-hate, balabah tur berehan. Kuring dibereng nginjem modal duit 10.000 dirham, kalawan kayid pekweh pake, pulangkeun mah iraha bae oge sarta teu kudu make renten. Duit sakitu leuwih ti cukup keur ngamimitian dagang. Tur kajurung ku untung, ti taun ka taun terus mudug-dug. Alhamdulillah. Salila 30 tahun geus jadi 300.000 dirham. Leuwih ti kakayaan kuring samemeh nu beak ku seuneu jeung rampok. Sabulan ka tukang, kuring ingat ka jalma anu ngamodalan 10.000 dirham teh hayang mulangkeun sakalian mulang tarima nu dimaksud tayalian ti bapa anjeun. Hanjakal bapa anjeun geus tilar dunya, tapi pan aya anjeun ahli warisna anu sah. Kalawan dikuatan ku saksi, tah ieu kuring mulangkeun modal 10.000 dirham injeman ti bapa anjeun 30 tahun ka tukang. Sakalian kuring mere tanda tumarima, lain renten, lain ieu mah itung-itung bagi hasil bae salila eta duit ngagolang. Tah 100.000 dirham mugi ditampi ku kaikhlasan da bapa anjeunna oge bareto nginjemkeunna ikhlas pisan. Tabarakallah, kuring teu kaduga nyarita nanaon iwal ti nyebut jenengan Allah, muji kaberkahanana, muji kana nikmatna, muji kana kakawasaanana nu teu disangka-sangka. Estuning anjeunna maha nedunan janji. Karek cikeneh mere roti saguruntul, kadua jalma kalaparan kontan. Ganjaranana datang kalawan lipat ganda 110.000 dirham. Tetela nyata dawuhanana, harta anu dikaluarkeun di jalan Allah ibarat binih sasiki tumuwuh jadi 7 ranggeui. Dina saban ranggeui 100 siki Allah ngalipet gandakeun ganjaran pikeun saha anu ku anjeunna dipikapalai. Tur karunia Allah maha lega sarta anjeunna maha uninga. Dina surat Al-Baqarah ayat 261 anu kitu haratosna kirang langkung. Mun seug tadi kuring egois, ukur mikiran diri pribadi jeung kulawarga di imah, ku cara ngantep 2 jalma yatim miskin kalaparan, tinang tu kuring moal meunang rejeki badag liwat ti badag nu bener-bener ragrag ti langit. 110.000 dirham malah boa kuring kudu nanggung dosa 2 nyawa anu maot kalaparan sajero saminggu nu kaayaanana katenjo langsung ku sorangan. Tangtu jaga di yaumal hisab kuring bakal dipenta tanggung jawab ngeunaan hal eta. Dianggap tega teu daek babagi kadaharan kanu lapar bari jeung kadahareun dikekeweuk dina leungeun. Harita keneh kuring sujud syukur hareupeun Abu Nasr jeung urang Basyrah. Lain pedah atoh dumeh geus ngadadak beunghar, tapi atoh lantaran geus mampu bajuang ngalawan hawa nafsu, mampu maehan ego pribadi pikeun nyambung umur jalma sangsara, nyingkirkeun kapentingan pribadi jeung kulawarga, pikeun kapentingan jalma sejen anu leuwih perlu. Baraya di Tatar Sunda cak dugi ka dieu heula nya ke urang lajengkeun kana bagian kaduana. Kumaha lalampahan Abu Miskin saparantos nampi artos 110.000 dirham teh? Kajadian aheng naon anu kaalaman ku anjeunna? Insyaallah urang patepang deui dina bagian kadua. Rupina sakitu heula nya.